Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng sumping sadayana. Bapak miwah ibu, hadirin sadaya hormatkeun simkuring. Langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu Maha Ghafur anu parantos ngalungsurkeun pirang-pirang rahmat sareng kakiatan ka urang sadaya. Dugi ka dina danget ieu urang tiasa patapung saur patarema basa dina wanci anu sakieu mustarina. Sholawat sinareng salam mugia teras ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Simkuring atas nami Panata Calagara ngahaturkeun sewu nuhun ka bapa miwah ibu kali hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluuhan ieu acara. Anapun ayeuna urang kempel ngariung dina ieu pajemuhan dina raraga paturai tindeung siswa-siswi kelas 8 anu parantos ngarengsekeun pancena nyuprih pangarti ngala pangabisa di ieu sakola. Hadirin anu sami linggih, supados ieu acara lumangsung kalian lungsur langsar sarta aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang kawitan kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sateu acan dugi kana acara pokok, simkuring seja ngadugikeun runtuyan acara naon-naon anu bade dipidangkeun dina ieu acara paturai tindeung nyaeta anu kahiji aya bubuka, kadua ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu panitia paturai tindeung, kaopat himne SMP anu bade dipidangkeun ku tim paduan suara, nu kalima pamapag ti pupuhu komite sakola, anu kagenep aya himne guru anu bade dipidangkeun ku wawakil ti kelas 8, katujuh pamapag ti Bapak Kepala Sakola sakantenan masrahkeun siswa ka komite sakola, anu kadalapan upacara adat jajab miang kelas 8, kasalapan papasrahan ijazah secara simbolik ka siswa kelas 8 anu jumlah peunteun rapotna panggedena, kasapuluh piagem pangajen ka 10 siswa anu nyangking prestasi dina widang akademik, olahraga jeung kasenian, ka-11 aya panutup atanapi sareng doa, nu ka-12 aya pinton seni ti murid-murid kelas 7 jeung 8. Hadirin anu sami linggih, mangga urang kawitan wae ku ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade digalindengkeun ku saderek Dani Ramdhani kalawan sari tilawah saderek Kartika. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Dani sareng Kartika anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, mugia barokahna ngocor ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nincak acara salajengna nyaeta laporan pupuhu panitia paturai tindeung, sumangga kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD di haturan. Hatur sewu nuhun kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD anu parantos ngaduikeun laporanana. Salajengna sumangga urang sami-sami ngabandungan hariring himne SMP anu bade dipintonkeun ku tim paduan suara. Mangga dihaturana. Hatur nuhun ka tim paduan suara anu parantos ngaheulangkeun himne sakola urang. Estu matak nyerep kana ati sanubari, nodel mamaras rasa.
mataklar matak waas. Utamina kanggo akang-akang sareng teteh-teteh anu enjing pageto bade ngantunkeun ieu sakola. Bapa miwah ibu hormateun simkuring. Acara salajengna nyaeta pamapag ti pupuhu komite sakola. Kakersana Bapa Mukmin Syafaat mangga dihaturana. Hatur nuhun ka pupuhu komite sakola kersana Bapa Mukmin Syafaat anu parantos ngadugikeun pamapagna. Salajengna mangga urang ngabandungan deui hariring nyaeta himne guru anu bade dipidangkeun ku wakil ti kelas 8. Mangga dihaturana. Jasa guru anu teu kaukur ku jerona laut, anu kanyaahna mapakan legana dunya. Taya pamrih dina ngatik murid-muridna, ikhlas teu mandang pamulang tarima. Hatur nuhun Bapa sareng Ibu guru anu parantos ngatik ngadidik simkuring sadaya. Mugia sagala amal kasayan Bapa sareng Ibu guru kenging pahala ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami linggih, acara salajengna nyaeta pamapag ti Bapa Kepala Sakola sumangga kersana Bapa Ganda Wikarta MPD dihaturana. Hatur sewu nuhun kakersana Bapa Kepala Sekolah anu parantos ngadugikeun pamapagna. Mugi-mugi wae sagala piwejang anjeunna janten bekal kanggo urang sadaya dina ngalakonan hirup pikeun ngahontal cita-cita. Hadirin sadaya hormateun simkuring. Cunduk kana acara pokok nyaeta prosesi jajab miang kelas 8 anu bade dipagelarkeun dina wangun upacara adat di kelas 7 sareng kelas 8 nyanggakeun widanganan. Hadirin anu sami linggih, alhamdulillah upacara adat jajab miang kelas 8 parantos lekasan. Wilujeng akang teteh parantos lulus sarta kenging ijazah ti ieu sakola. Nyiring bingah kasadayana, wilujeng angkat, wilujeng neraskeun ka sakola anu langkung luhur, wilujeng ngahontal cita-cita. Mugia sadayana anu dicita-citakeun ku akang sareng teteh tiasa kahontal. Amin. Salajengna kersana Bapa Kepala Sakola dihaturanan kanggo maparinkeun ijazah secara simbolik ka wakil siswa kelas 8 anu parantos janten pinunjul ka hiji ngahontal prestasi peunteun rapot pangagengna di antara sadaya lulusan. Mangga dihaturana. Hadirin murid-murid di sakola urang parantos ngahontal rupi-rupi prestasi dina widang akademik, olahraga, sareng kasenian. Di antawisna dihontal ku murid-murid kelas 8 boh nuju kelas 7 atanapi 8 boh nuju di kelas 8. Kukituna sakola maparin piagem ka 10 urang murid kelas 8 anu ayeuna lulus anu parantos ngahontal prestasi. Kanggo ka murid-murid anu disebatan namina mugi langsung kapayun dina widang akademik. Ana Kristiana, Andika Pratama, Soleh Kurniawan. Dina bidang olahraga, Sendika Prayoga, Ridwan Gunawan,
Lucy Lisnaningsih, Wiwit Pratiwi. Dina bidang kesenian, Dimas Patria, Rizky Nugraha, Yuris Prasetya. Salajengna kanggo pangersa Bapak Kepala Sekolah, mangga dihaturanan kapayun kanggo nyanggakeun piagem. Hatur sewu nuhun, tangtos urang sadaya ngiring bingah sareng reueus ka murid-murid anu parantos nampi piagem pangajen. Mugi-mugi eta prestasi janten contoh kanggo adik-adik kelasna ngangkat ngaran jeung wibawa sakola. Amin. Mangga sadayana lalinggih deui. Alhamdulillah, acara demi acara parantos rengse kapidangkeun kanggo tawis syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Mangga ieu acara urang pungkas bae ku ngadua anu bade dijejeran ku Ustad Akhyar Ruhimat. Mangga Pak Ustad dihaturana. Bapak miwah Ibu, kali hadirin sadaya anu sambilinggih. Acara paturai tineung parantos rengse. Kanggo ngareuah-reuahna, ieu acara bade dipungkas ku pidangan rupi-rupi kasenian. Ieu acara hiburan bade dijeran ku saderek Pandu Maulana sareng Eis Yuliani, MC favorit urang sadaya. Mangga saderek Pandu sareng Eis dihaturanan. Hadirin mugi keprok. Hadirin rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.